Subhanahu wa ta'ala janji bade ngabulkeun doa hamba-hambana. Allah miwarang ka hamba-hambana kudu ngadaroa ka mantenanana. Oga Allah janji bade ngaijabah. Dawuhan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni geura marenta aranjeun ka kami. Geura ngadaroa. Hayang naon wae astajib lakum, maka kami pasti ngaijabah ka aranjeun. Taya doa teh adalah kunci kesuksesan jalma-jalma nu beriman ayana dina doa. Karena sareng sasama muslim urang dididik ku Allah, dididik ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedah ngadoakeun sasama muslim. Boh doa nyuhunkeun pangampura, nyuhunkeun rahmat, nyuhunkeun kasalamatan, kabagjaan, kamuliaan, kaberkahan, nyuhunkeun pituduh pitulung naon bae kasayan. Erek ieu sasama muslim teh jarum meneng keneh maupun anu parantos aya di alam barzakh. Ia diajarkeun ku Allah, diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memawi urang oge bakal nampi, pasti nampi doa-doa tinu sanes. Maka lamun kitu sagala kasayan ku urang katampi ti Allah Subhanahu wa ta'ala boleh jadi anu janten sababna teh diantawisna doa-doana sasama muslim. Malah doana para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam sareng umatna masing-masing di tiap kurun, di tiap masa. Sanes ukur doa bangsa jalma wungkul oge doa bangsa jin. Karena dina ajaran Islam sami bangsa jalma bangsa jin ge sami diajarkeun wahyu Allah, diajarkeun oge sunnah-sunnahna para rasul alaihi wassalatu wassalam, terkhusus sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anu mana diantawis ajaranana adalah ngaduakeun sasama muslim baik anu masih jumeneng maupun anu parantos wafat, bahkan ngaduakeun para arwah-arwah anu masih keneh di alam arwah dajan diwujudkeun di alam dunya. Maka kasayan sakabeh mukminin mukminat, muslimin muslimat eta lain ukur tina iman Islam ihsana pribadina masing-masing wungkul, tapi oge tina iman Islamna ihsana termasuk doa-doana sasama muslim, erek anu aya di zamana maupun anu aya
di zaman nusa memehna, di zaman awal maupun aya di zaman akhir. Maka tong heran di mana jalma-jalma nu beriman, bangsa jin nu beriman, seueur anu kenging pitulung Allah, seueur nu kenging pangampura Allah, seueur anu kenging pituduh Allah, seueur anu kenging walas asih Allah, kudu ana sesama muslim duka saha. Oge nu naik darajat pon kitu deui, seueur anu naik darajat ku doa na sesama muslim, bahwa doa ieu nafi'un jiddan jiddan, doa teh manfaat kacida. Karena doa mah nyuhunkeun ka Allah. Ari Allah Ta'ala mukakeun pintu doa ka sakabeh hamba-hambana anu beriman. Erek anu masih keneh jumeneng, oge doana ahli kubur, hatta doana ahli mahsyar, hatta doana ahli surga. Di mana urang nalungti keterangan-keterangan urang bakal mendakan bahwa ahli kubur, ahli mahsyar, jaga yaumul kiamah, ahli surga aya anu ngadaru'a ka Allah Ta'ala, oge anu doana diijabah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal geus jadi ahli barzakh, padahal geus jadi ahli mahsyar, padahal geus jadi ahli surga. Aya jalmi nu soleh dina riwayat hadis, ya, sosobatan di jalan Allah. Dua jalmi ieu sosobatan di jalan Allah. Nu saurang aya di surga anu luhur, ya, nu saurang aya di surga anu handap. Di dunyana sosobatan di jalan Allah, lajeng ieu sobatna anu di surga anu luhur nyuhunkeun ka Allah Ta'ala, Gusti mugi Gusti ngalihkeun sobat abdi, ya, ka surga anu sareng abdi. Lajeng ku Allah Ta'ala dikabulkeun, teras dialihkeun ieu rerencanganana teh ti surga anu dihandap ka surga anjeunanana, yakni anu sejajar setara, ya, sareng anjeunanana. Ya, surga teh level-level, ya, tingkatan-tingkatan. Sesama muslim eta saling syafaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala janji bade ngabulkeun doa hamba-hambana. Allah miwarang ka hamba-hambana kudu ngadaroa ka mantenanana. Oga Allah janji bade ngaijabah. Dawuhan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Ud'uni geura marenta aranjeun ka kami, geura ngadaroa hayang naon wae, astajib lakum, maka kami pasti ngaijabah ka aranjeun. Taya doa teh adalah kunci kesuksesan jalma-jalma nu beriman ayana dina doa. Sadaya nabi sadaya rasul alaihimus salatu wassalam, ya, kunci kesuksesanana aya dina doa.
sadaya para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para sholihin, kunci kesuksesanana ayana dina doa. Maka jalma anu iman ka Allah tapi tara ngadoa ka Allah Ta'ala, manehanana bakal manggihan mang pirang-pirang permasalahan anu teu bisa kapecahkeun ku manehanana. Dohirna mu'jizat para rasul, para nabi alaihissalatu wassalam adalah sebagai wujud doa anu diijabah ku Allah. Dohirna karomah para wali-wali Allah pon kitu deui, galib-galibna eta sebagai wujud diijabahna doa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Atanu mustahil bisa terjadi ya ku Allah. Jadi teu aneh perkara khawarik lil adat terjadi dipaparinkeun ku Allah ka para nabi, ka para rasul, tatkala disuhunkeun ku aranjeunana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Daya mukjizat karomah sanes kekuatan, sanes kahebatanana nabi sareng rasul. Pada hakikatna ieu mukjizat sareng ieu karomah adalah kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nabawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun mang pirang-pirang doa dina Quran ya, ku Allah didawuhkeun anu ieu dawuhan Allah, ajaran Allah. Aya doa-doa para nabi ya, doa-doa jalminu soleh. Lajeng ku para ulama ditampung, dikempelkeun. Seueur para ulama anu ngempelkeun ieu doa-doa, baik doa-doa anu aya dina Quran, lajeng doa-doa anu kantos didawuhkeun ya ku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu didawuhkeun ku junjunan oge aya anu lahir tina lisan junjunan langsung, yakni doa mantenanana langsung. Aya doa para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam, malaikat anu diriwayatkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditampung ku para ulama. Hanya sayang umat Islam di zaman urang ayeuna ya, hubungan hate jeung Allah teh kendor ya, nyarane na hate ka Allah teh lemah, keyakinan hate ka Allah Subhanahu wa ta'ala ieu geus lemah, sehingga umat Islam loba anu ngajagokeun kekuatan akal, loba anu ngajagokeun oge kekuatan si A jeung si B papada jelema ya. Padahal kekuatan akal hanyalah penopang, pendamping ya.
Oge kekuatan naon bae di alam semesta ieu hanyalah fasilitas, faktor penyebab, wasilah, penopang, pendamping. Keur jalma anu iman eta teh salah kacida. Lamun ngajagokeun akal nganomorduakeun kakawasaan pangeran. Salah kacida. Ya. Jalma anu iman ka Allah ya kudu kuat keyakinanana ka Allah, kudu bener-bener nyaranekna hate ka Allah, kudu ngajagokeun Allah dan nganomor hijikeun Allah nyaeta ku cara ngadua di antarana teh kitu. Ngadua ka Allah mun can jadi wae acan we sing bener urang ngadua ka Allah kage jadi ya can bukti keneh wae pariksa ku urang bisi aya anu ngahalangan diijabahna doa nyaeta diantarana adalah maksiat-maksiat oge kadzaliman ka papada oge diantarana adalah cinta kana dunya nyarane kana dunya nyarane ka jelema ta eta teh ngahalangan ijabah doa da aya si anu kan orang anu kuat gitu kan da boga duit gitu nyarane kana duit tuh da kuring boga kekuasaan nyarane kana kekuasaan sorangan. Nah, tawa nyarane karena kecerdasan, kuring kan bisa berpikir. Nyarane karena kekuatan otakna sorangan atau otak nu sejen. Nah, ya ulah nebika terjadi seperti itu. Ya jadi halang. Ya. Seolah cek Allah kieu kumasia we. Aisyah mercayakeun kana kekuatan sia sorangan atawa kekuatan si ajeng si benya kumasia kumaha anu dipercaya ku sia, kumaha anu disaranean ku sia, pek we tong ka aing. Tah cek cohagna mah kitu. Ku Allah Ta'ala dihare-harekeun, ku Allah Ta'ala teu direret. Ongko ngadoa ka Allah tapi hati masih nyarane. Pangna masih nyarane naon nu jadi sababiyah lemahna keyakinan ka Allah oge kabodohan hate ya kabodohan hate padahal ieu kabehana ge ku Allah kabehana ge nu Allah. Urang teh teu boga kanyaho angin piwuruk Allah ilham ti Allah urang teh teu boga kamampuhan angin ieu kamampuhan teh ku Allah dimampuhkeun urang teu boga kaboga naon wae teu diri ya teu pakaian teu imah teu tempat teu naon bae teu boga kaboga naon bae ieu sadayana anu ku urang di aku teh nu urang eta kabehanana milik Allah eta kabehanana paparin Allah. Paparin Allah teh sanes mutlak diparinkeun ka urang tuluy jadi nu urang akhirna kumaha abdi we Gusti gitu kan jadi kumaha urang lain jadi paparin Allah teh adalah hak guna pake lain hak milik mutlak tapi hak guna pake keur naon hak guna pake teh nyaeta keur ngawangun
zikir ka Allah, keur ngawangun syukur ka Allah, keur ngawangun hade-hadena ibadah ka Allah. Ngawangun salat, saum gitu kan, zakat, haji, ngawangun silaturahmi, ngawangun nyar ilmu, nyebarkeun ilmu, ngawurukeun ilmu, dakwah, tabligh, ngawangun sodako jariah, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, ngawangun maca Quran, wirid warna-warni kalimah thayyibah, wirid sholawat sinareng salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi keur ngawangun eta dina hirup, keur ngawangun eta ya dina hirup, dina ngawangun zikir, dina ngawangun ibadah. Urang perlu umur, urang perlu sehat, urang perlu kuat, urang perlu pinter, urang perlu warna-warni fasilitas dina hirup ieu. Perlu tempat gitu kan, perlu kendaraan, perlu tuangan, leuteun, anggoan gitu. Dina rek ngawangun ibadah teh kitu. Teu bisa ku hirup wungkul. Ya, kudu make sehat, kudu make kuat. Ari loyo mah najan teu boga panyakit tapi loyo, akhirna loba amalan-amalan ibadah nu tertunda. Rek indit ka pangajian ge teu tulus naon laleuleus. Gering henteu teu gering ya. Engko teu gering tapi laleuleus gitu kan. Ieu perlu kuat, perlu gagah, kuatna gagahna keur kumaula ka Allah. Gitu.